Sahur Sayyidina Ali taraweh malam kahiji, dosana bakal dipiceun siga waktu dilahirkeun. Dina malam kaduana laleungit dosa kolotna, tegasna ibu ramana anu iman duanana. Malam katiluna pisan malaikat gegeroan, prak amal gerang ngawitan, dosa mah geus beak pisan. Taraweh malam kaopat, jiga maca kitab opat, Toret Injil jeung Jaburna, Al-Qur'an ganjaranana. Taraweh malam kalima, ganjaran sholat utama, di Masjid Mekah Madinah, di Masjid Aqsa teu salah. Ganjaran malam kagenep, dibere ganjaran lengkep, nu tawaf di Baitul Ma'mur, di tempat gaib nu luhur. Kayu batu jujukutan, reang pada pepentaan, ka Allah pada nyuhunkeun, dosa jalma dihilangkeun. Taraweh malam katujuh, ganjaran pahlawan teguh, ka Nabi Musa mantuan, ngalawan Fir'aun Haman. Dina malam kadalapan, ku Allah rek dipasihan, teguh subur bari alim, saperti Nabi Ibrahim. Dina malam kasalapan, bakal dibere ganjaran, resep nikmatna ibadah, lir Muhammad Rasulullah. Taraweh malam 10, Allah ngarizkian ampuh, ka bagja anu teu pegat, bekal di dunya akhirat. Taraweh malam 11, dina maot moal reuas, bijil ti dunya dirontok, jiga baheula keur orok. Malam nu ka-12, di akhirat bakal bengras, beungeutna bakal nyaangan, lir bulan 14-an. Tanggal ka-13na datangna poe kiamah, moal mendakatugeunna sumawon mendaka susah. Tanggal 14 sholat nyaraksian malaikat, ieu jalma tukang sholat, pamugi ulah dilaknat. Ka-15 taraweh, para malaikat kabeh, arasi kursi sadaya, mangmentakeun hampurana. Di malam ka-16 nu sholat dibere bebas,
di neraka bakal bebas, kana surga asup bebas. Di malam ke-17 ganjaran teh bebeakan, ganjaran bisa kabeh dibikeun kanu taraweh. Di tanggal 18 malaikat nyaur jelas, dosa ibu rama maneh jeung hidep ge leungit kabeh. 18 mah tangtos ningkat darajat di Firdaus. Di tanggal ke-20 ganjaran nu sahid patuh. Di 21 mah Allah mangdamelkeun imah. Di surgana imah mulia didamel tina cahaya. Tanggal 22 poe kiamah sawawa, salametina pakewuh teu mendak susah jeung ripuh. Di 23 mah Allah maparin hadiah, hiji kota anu lega anu tempatna di surga. Tanggal 24 mangka dibere kahormat, 24 warna doa bakal diijabah. Tanggal 25 persenan anu utama, mimiti maotna subur moal aya siksa kubur. Tanggal 26 dibere ganjaran lengkep, 40 tahun nikel ganjaran ditikel-tikel. Tanggal 27 waktu nyukang bakal ampuh, saliwat nyukangna hiber siga kilat anu hiber. Di 28 pangkatna teterekelan, ku Allah bakal diangkat di surga 1000 tingkat. 28 mah Allah maparin hadiah, persen 1000 kalieun haji nu ditarimakeun. Tanggal 30 pisan Allah langsung sasauran, tuh daharna roti surga tuh kusaena talaga. Jeung hidep di aku pisan kanggo anu nang tayungan, jeung hidep oge diangkat abdi kami anu taat. Kitab Duratun Nasihin ngawawarkeun arah tigin, ngabibita umat Islam akhirna wallahu alam.